Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring di channelna Parah Coy. Dinten ayeuna simkuring bade neraskeun aosan kitab layang muslimin muslimat. Sateacana hayu urang kawitan wae ku aosan bismillahirrahmanirrahim. Judul dinten ayeuna nyaeta nerangkeun martabat alam anu 7. Anu kahiji alam ahadiyat huruf al. Anu kadua alam wahdat huruf lah. Jadi Allah. Anu katilu alam wahidiyat huruf mu. Anu kaopat alam arwah huruf am. Anu kalima alam ajsam huruf mad. Jadi Muhammad. Anu kagenep alam misal huruf a. Anu katujuh alam insan kamil huruf dam. Jadi Adam. Buktina alam dunya oge geusina ngan 7 poe. Hakikatna eta tina alam anu kasebut di luhur. Tegesna alam anu 7 teh alam lalakon Allah, Muhammad, Adam. Kusabab wajib dikanyahokeun ku urang sararea. Upama urang arek nyusul ka asal, sabab lamun teu dikanyahokeun ku urang teu ayeuna, jalan-jalana jeung barang-barangna atuh tangtu bakal sasab. Moal bisa balik deui ka asal, sabab teu kapanggih deui jalana waktu tadi turun ti akhirat ka alam dunia. Ayeuna eta martabat alam 7 teh uji simkuring rek diaoskeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar supaya gampang dihartoskeunana. Tafsiran alam ahadiyat. Martabatna anu maha suci, dalilna dat laesa kamislihi. Hartosna dat anu teu aya umpamana. Bakat kumaha atuh anu matak teu beunang diumpamakeun. Naha bakating ku kawasana atawa bakating ku agungna atawa bakating ku hiji-hijina. Upama bakating ku kawasana kapan dina zaman harita teu acan aya dadamelanana. Kakara ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina alam ahadiyat mah sumawona manusia akhirat jeung alam dunia oge teu acan aya. Upama bakating ku agungna da tacan aya anu hina dina alam ahadiyat mah. Karna aya basa agung teh sanggeusna aya nu hina. Upama bakating ku hiji-hijina da kapan teu acan aya 2 di zaman harita mah. Sabab aya hiji teh sanggeus aya anu loba. Kumaha atuh pihartieunana supaya dalil dat laesa kamislihi teh jadi uninga. Kieu upama mupakat mah
numatak alam ahadiat disebut ku dalil dat laisa kamislihi, hartina dat anu teu aya umpamana. Tegesna nyaeta ku bakating ku suci, hartina bersih, teu aya sifat-sifatna sumawana jenenganana. Nah rek diumpamakeun jeung naon, upami teu aya sifatna. Sabab disaksian deui ku dalil nu maha suci teh bila haepin, hartina teu warna, teu rupa, teu beureum, teu hideung, teu poek, teu caang. Bila makanin, hartina teu arah, teu enggon, teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap. Tah kitu kateranganana. Numatak nu maha suci teh teu beunang di umpama-umpama, sumawona di enggon-enggon, atawa dituduh-tuduh, di ditu, di dieu lantaran kaburu lain, sabab kahalangan ku bukti. Nyaeta alam wahdat, martabat sifatna anu maha suci. Jadi dina alam wahdat mah nu dat laisa teh jadi dat sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut johar awal. Johar hartina cahaya, awal hartina mimiti. Jadi nyaeta nu pangheula-heulana aya samemeh bumi jeung langit, sumawona manusa. Tah eta johar awal teh nu kasebut hakikatna Muhammad. Kapan ceuk hadis oge Muhammad teh pang awal-awalna pisan. Sabab johar awal teh nur, tegesna cahaya nu maha suci. Malah ceuk para wali mah sategesna hirup atawa sajatining sahadat. Karena gulungan dat jeung sifat atawa Allah Muhammad dina hakikatna. Sakitu heula wae ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.